What happened? Ke diukheula lanan. Hah? Diukheula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy piranan jelema tiluan. Pira tiluan eta kan sakaremel. Naon kayak diuk. Gerakan naon. Kesumanap kasumedang ka parung ka ujung daya. Semangat urang berjuang. Wanita korban jiwa. Pak Asal. Aya naon? Kelanan diuk. Lain jual cium kewas banci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantak teh malah. Heuh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing oge Islam. Mangesa di dalam penglah bener teh. Nya. Heuh nyaho Islam aing maneh di saduana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Apa Hindun? Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Heuh nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kan udah budak teman. Lain isnet.
Islam nyaho aing oge da tibaraet oge Islam ya komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa heueuh nyaho ka Masjidil Aqsa Bregum salah ulah ngaheureuykeun agama Islam maneh masalah nah cek maneh tadi di Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha heueuh nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati sian bodoh mah Bregum ka Sidratul Muntaha nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureuykeun agama sia nu budeg bolot bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag sasi siap saksi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah jate aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja nah diuk sia diuk geus dia ngolong jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber bejaan ai kai kitu teh atuh ka dulur aya obatna muntaber daun jamu batu nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu nabawa nyamung atuh kita apa nabawa nyamung atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngarobrol aing teh nyamung percuma teu didenge nyaritakeun agama we asa di lalempeng denawa samia merbayaksa denerah kingkang merbayaksa nuhun bisa kararumpul maneh euy nuhun dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh boten nyambung goblok eta teh di langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim
nyaho aing oge his. Nah, lain Sarman Ibrahim. Mun aya ngajejek aing. Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Aya tewakeun perintah dunungan urang. Nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Ngarti sampean? Mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah. Wayahna kurang kudu direngsekeun. Bantuan sateka polah dunungan urang. Siap. Burok. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh. Lain kana ojek kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh.